jalan nu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran non nyana geus eueuh sifatil basariyah saat eta ketika datang deui sifatil basariyah eta ketika datang deui sifat basariyah di nyana dahar menikmati dahar masalah masalah tapi menikmati gangguan eueuh 100% 100% teh eueuh tah selain 90,9 teh 100% eueuh aya sifatil basariyah nempel deh nyana kan tanyang cerikan eta saat batur jeung cerika dosa nyana mah lain jeung cerikan eta A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim tahlilul lafzi tawi ikilah iki iku urayan kang bangsa lafaz fal yuftir ala tamarin al amruna utawi amrna lin nadab tumaedakeun kadue sunnah fal yuftir maka sunnah buka ieu wa tamaru ismu jinsin lan utawi lafal tamar iku isim jenis geus atuh payasduku bil wahidah maka nuju ya tamar kalawan kang suci fayatahaggagul amru bi ukli tamratin maka nyata atuh apa perintah teh kalawan mangan korma suwiji hiji bae bukana nganu gede mun aya mah kormana segede kalapa wal afdalu ayakuna witron lan utawi leuwih utama nama iku yen ta'ana ya ukli tamratin iku ganjil 3 1 3 5 7 9 11 15 19 terakhir 21 atuh sakilo teman walillahi darul qailan iku tetep kada Allah utawi puhane wong kang maca nuduhkeun kana ta'ajub walillahi darul qail futur tamri sunnah Rasulullah sanah yanalul ajra syakhsun yuhalli minhu sinnah utawi buka ing korma suwiji teh iku sunnah Rasulullah utawi Kangjeng Rasulullah iku ngadamel kalakuan ya Rasulullah ing futur inalu wale merkole al ajra ing ganjaran syakhsun sapa wong suwiji yuhali kang mapaes ya syasun minhu saking putur sinnah kekuatan futur wal hikmatu fil iftari lan utawi hikmah ing dalam buka bitamari kalawan korma iku anahu satuhune tamar teh kapan huluun iku manis wal huluwut yuqawil basara alladhi yad'afu bisawm lan utawi manis teh kunguatan ya hulu ing paningal kang lemah ya basar kalawan sebab puasa jadi ku sebab orang puasa dedeleuan teh remeng-remeng teu kadeuleu ku leuleus teh jadi kunang-kunang orang neuleuna naon ge kecuali neuleun nu geulis cekas bae eta mah
cekas lah. Masya Allah, tak aya kamodelan tak kagelisan teh. Temantak aya bahasa cari angin. Cek ada mah di imah angin mere. Eta majaz eta. Jadi neuleuh angin sepoi-sepoi. Sebab di imah bae makan orang kesal. Rumet jeung kunang-kunang kok mun deuleuh pamajikannya gering. Nya kolot. Geus lain kunang-kunang deui tah geus rabun. Barang keluar maka puri cekas. Kos gitulah jurig ngaranna. Wa fihi imaun ila halawatil iman lan iku tetep ing dalam iftar bitamari teh utawi isyarah baring manis iman wa isyaratun lan isyarah ila mararatil isyan maring pait teh doraka iman teh amis ngeunaheun sejuk ya orang ngajikan dia ku iman sejuk jasa sanajan sebenarnya mah geus lain hayang ngaji saya nunya kelan beteung bae aya macam-macam lah tapi ku iman mah eleh dibere gaji datang ke jam 2 moal bisa hudang salah ya jeung isyarat kana paitna maksiat fa inna shauma min azami taati karena satuhune puasa ikut tetap saking leuwih gede-gedena sakehe taat wal hasanatu yudhibna sayiat lan utawi sakehe kabecikan iku ngilangkeun ya hasanat ing sakehe kaala pemajikan orang teh nyarekanan bae ka urang sayiat ngaran isuk-isuk nyarekan beurang nyarekan sore nyarekan geus teu eureun-eureun pokona bawa galedeg sing jeleger galedeg masyaallah sabulan geus teu dibere dibere pemajikan kurang teneng ya alhamdulillah kakak boga milik naon tadi lihat buka para bangun nama 10 juta 10 juta kak Masya Allah kakakku bager eta duta tadi nyarekanan bae teh Masya Allah yudhibna sayiat kakak mah bager Masya Allah asana sadunia pang bagerna kakak Gusti Allah nah eta keur carita papada makhluk ieu keur carita makhluk wal hasanatu yudhibna sayiat. Aduh, Allah mah teu meunang diakurkeun ya Allah mukhalafah lil hawadits. Ngan keur carita makhluk seperti kitu. Fa indahu tahurun maka satuhunna ma'u teh iku kang suci al ma'u mutahhirun. Utai banyu teh iku kang nyucikeun wa baligul ghayati fi taharah. Lan kang ngabangetkeun tutuge puncake ing dalem susuci pohara pisan nyucikeunana Wayabda'u bihi maka ngawiwitan ya uang bihi kalawan mau idalam yujadit tamaru tatkala ora dan temu opo korma korma tafaulan bi taharati zahir al batin na ala nurut buat kang becik kalawan suci nyuci kalawan nyucikan ing zahir lan batin
wali annahu yuzilul atasha anin nafsi lan kana satuna mau iku ngilangkeun dia mau ing dahaga saking awak. Fiqhul hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yasil ilal haqiqat, dewi sapa wong ku ora nana tumeka ya man maring hakikat, lam yakun mukhlison ka ora nana ya man iku kang bersih. Li anna sifatil basyariyatil gairiyah, karena satuhune sakehe sifat kang bangsa manusia, kang bangsa lian Allah, la tafna iku ora rusak ya sifatil basyariyah illa bitajallizat angin kalawan tajallizat. Wala tartafiul jahuliyah lan oranana narima ilang apa sifat bodoh illa bi ma'rifatil zat angin kalawan ma'rifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah lan maha luhur ya Allah. Faya'lamuhu Allah, faya'lamu macana maka weruh itu payalamu maka weruh ya man maka ngawruhaken iman sapa Allah taala bila wasitat payalimu betul di dieu mah aya nu cetakanana payalamu doang ieu mah payalimuhullahu taala bila wasitatin min ladun saking sanding ilman ladunya. Ayu alimuhu maka ngawaruhaken iman saballah ta'ala kalawan ora perantara saking sanding Allah ing ilmu laduni. Payaripuh ya payaripuhu maka weruh ya iman ing Allah ganti payaripuhu maka weruh ya iman ing Allah man teh wong. Wa ya'budu tarifi kalawan ngawruhakeunana Allah wa ya'budu lan ibadah ya man wong Allah bitanimi kalawan piwuruk Allah ngawurukan Allah kal Khadiri alaihissalam kaya kangjeng Nabi Khadir alaihissalam wa hunaka syahidul arwah al-qudsiyah dan ing dalem kene panggonan hakikat atau anu deket deh. Ya ripuhu bitaripihi wa yabudu bitalim hakikatnya ningali lah ya si wong ing pirang-pirang ruh kang bangsa kudsi. Orang caritakeun ilmu nu eueuh di urang. Ya sebenarnya teh kudu diaji ku pantar-pantar si eta mah lah. Saha jelema nu can datang kana ilmu hakikat maka jelema eta wadab yuki babikana yadkhulu ilal khabar eta qaedah jadi lamna asupkeun kana khabar dinaeun ge ngomongna. Saha jelema nu teu datang kana hakikat maka ayalah eta jelema teh teu mulus tuh kan ngeunaheun. Oh, cek Ibnu Malik itu. Ibnu Malik mana? Urang aya nganyahokeun datang ka hakikat teh atuh lain bantrak-bantrakeun. Hese. Sebab naon? Sebab urang mah teu pernah riyadhah, teu pernah mujahadah,
pernah muhasabah sebab ieu makan pergeseran perasaan. Jadi lamun jelema encan ngageser perasaan anak moal bisa tah nyaritakeun nu di dinya, bisa nyaritakeun sote tanyaanana geus aya di dinya. Lamun encan aya di dinya hese nyaritakeun anak. Tah lamun urang nyaritakeun ma'rifat jelemana can ma'rifat hese. Tak lamun urang ngaji ihya ngaji hikam encan boga rasa atuh mandul. Mun cara HP Haji Pendi jadul. HP na jadul. Jadi HP ge meureun kumaha nu bogana nya. Heeh nu bogana jadul atuh jadul bae. Jadi kumaha dongengna tuh. Jelema encan marifat sedengkeun hikam nyaritakeun marifat. Ihya nyaritakeun marifat teu bisa. Nu mantak eta jelema dinyaranan mursyid lantaran geus ngageser perasaanana. Nyana nyaho perjalanan-perjalanan nyana nu nyana ti syariat ka tarekat ka marifat. Belah dituna ka hakikat. Geus bisa nungtun jelema supaya marifat. Ketika nyana encan marifat, haju nyana ngaku mursyid. Di kumaha aja nyana ge can nyorang. Teu nyahueun perjalanan-perjalanan menuju marifat. Ketika aya muridna, kumaha cenah kula teh kieu. Kumaha cenah kula teh mun kieu. Teh. Jadi mun teu kitu. Ikula ya keur ngawirid praktek datang cahaya. Oh tak kumaha tah. Sia mah hebat. Aing mah teu pernah kos kitu aing. Nah, kula keur ngawirid cenah barang kula aya nu ngajak hiber. Jadi saya hiber. Aing mah teu pernah kos kitu. Tuh, aju kumaha? Ragag. Guguru dagang kemudian nyanana dina dagangna rugi. Aja urang guguru ka nyana capetang pan ngomong nama. Teknikna tuturkeun ku urang amruk kabehan sih. Amruk kabehan. Begitu muridna nuturkeun teh, duh cenah ieu kula jadi ngajual sawah. Siapa karak sawah mah imah. Deres ya bakos gitu. Ye. Tuh bakos jelema burut ya, keur burut. Ju datang ka kiai, ju ku kiai titah di minyak kalapaan pan. Heeh, masyaallah kari. Ayo dilaksanakeun kan ku nyana terus be. Kita bebeja deui pan. Barang menang be meureun 2 minggu bebeja deui. Kumaha burut sia? Tambah herang ya. Ya tambah herang jadi tecak muridna tecak eta tacak anu dibere. Meureun da minyak kalapaan atuh pasti herang. Aju kumaha tuh ye cenah kieu mah Haji Pendi. Ya tuh sia mah can sakumaha barang nu nyana dibukakeun teh. Sia mah karak sagede perep mah sagede hulu. Orek burut kabehan. Pajar mah bener Haji Pendi burut. Pajar bener be. Orang ayah. Tak, ulah salah ya guru. Terutama mursyid. Adak teh bendang memursidan teh. Teu meunang kajahoan we deui. Mantek bendu jelema anu geus mursyid neuleuh jelema memursidan. Junya nungtun ngasup-ngasupkeun terbeat lah bendu sebenarnya mah ulah wae batur jana bae heula kena pindah rasa. Tai jelema anu encan datang kana hakikat atuh encan mulus sebab naon? Sebab
nyana masih kena terjangkit sifat basyariah anu bangsa geria salian Allah aya kene di dirina encan pana sedengkeun panana rusakna moal bisa kecuali ku tajalli zat jadi atuh kudu perjalananna supaya ulah aya sifat basyariahan mana di mana-mana masih kene sare bae eta masih kene terjangkit sifat basyariah tara ngahalkeun ahli ma'rifat mah jeung mun hayang ma'rifat tara ngahalkeun sare sajadina bae jeung sakapanggihna keur ngaji los hese secara metode bangun hese tapi lamun geus dibere bagian moal dahar kitu ge sifat basyariah encan jadi begitu becan jadi sifat basyariah dahar nginum sare jima sifat basyariah ngaginding sifat basyariah seperti etalah leungitkeun eta maksudna dek ngaleungitkeun batin sebab nu diurusan teh ruh urang teh suci murni lantaran ti Allah wa nafaqtu fihi min ruhi asup ka awak urang kahalangan ku tabiiyah sifat basyariah mata hayang neule anu indah ceuli hayang ngadenge nu merdu irung hayang ngambe anu seungit letah hayang ngarasaan nu lazat maka piceunan eta heula sifat basyariah ta eta sifat basyariah lamun urang sorangan eueuh guru nu nungtun moal bisa sebab carana nu hese ketika aya guruna step by step talalaudan ti heula ka dieu hanya guru mursyid lah anu nyaho nungtun supaya berubah perasaan geus lain ngaji ilmiah mah pasaran bae eta mah kaditu ngaji ilmiah mah tuh neangan bae kiai dek ngaji alfiah dek ngaji tafsir dek ngaji hadis ilmiah lain lepaskeun eta ilmu jadi hijab kana ruh lepaskeun sebab kabeh ge wa utitum minal ilmi illa qalila piceun lain piceun gunana rasa boga ilmu ge bahaya murnikeun tanda ngamurnikeun teh kan kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna saha cenah tu guru mursyida sugan di Tangerang aya di Tangerang di Tangerang di kota ta Pengkol di naon karangarana paranti gor di gor teh aya gang teh kadi setik set terus asup ka gang leutik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat saya dengan mursyid gagang kos itu heran aing mah lain kitu mursyid mah baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup maupun nu maot jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawan contoh Habib Lutfi emang kanyawan teu ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah loba jelema nyokot piano secara zahir kan piano nu kamari kula dibahas teh secara zahir ya aya laguna piano
zohir kan ngada piano. Kurang dideuleuh ku zohir ya ku kiai ku ustad ku masyarakat ieu teh mah keur nyanyi. Horenganan piano. Masyarakat kiai ustad secara zohir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng dengekeun ku kabehan teh. Oh, horeng hatenya na keur ka Allah. Lepaskan tuh. Tuh, secara zahir urang jakeur main piano, nyanana keur ka Allah. Atau di mobil, lagu. Jadi kan di bus teh kabeh teh kan daekeun lagu kabeh. Kabeh keur ngadekeun lagu. Masya Allah. Tuh kan? Nyana nu nita setelan. Tuh. Ya Allah. Kadeng ku kabehan. Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Atuh eta mah belah dieu. Adi Beni mah lain eta kan laguna. Hamawi ya mistis. Eta aja lah Hamawi yang ismis. Secara zahir. Oh, kabeh kan kadinya ceuli syariat mah kan kadinya kabeh ge. Ceuli syariat mah kadinya kabeh. Wa lamun aya videona mata syariat ceuli syariat kadinya. Orang nyanana mah keur zikir ka Allah. Pisahkan jeung makhluk teu kaharti. Zahir akur. Diuk samobil sabes. Kolbu nyana ka Allah. Seperti eta mursyid ahli-ahli mah embung ka nyawa. Padi mah lain tasbih. Oh, bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbihna. Bahkan di nulu mah jelema ge masya Allah kan. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Lain lu si sia gitu. Pasti ceuli syariat, mata syariat, irung syariat, ya pasti kan zahir sebab can berubah. Tapi kan nu geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh. Musik tinggal musik, teu ngaruh. Gambar tinggal gambar. Nyana kan geus ninggalkeun. Ta ieu keur carita ieu tah. Keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah. Nyana geus eueuh, sebab geus ka Allah. Ghairiyahna geus eueuh, geus fana ku tajalli. Selalu ingat ka Allah bae. Atuh musik tinggal musik, nggak ditita. Supaya aja musik nu bade. Wow. Bade teh pulkeun, volumena pulkeun. Atuh di bus teh si gelter kaca teh. Ting. Nyanana ka Allah. Teh kajawat seperti gitu. Seperti kos gitu. Eta keur cerita mun musik, mun piano. Naon bae. Nu kadeulina ku urang kokos gitu sebab urangna syariat. Jadi berarti urang mah ka syariat bae, ka benda-benda, ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang. Nyanana pan geus ninggalkeun eta. Dirahasiakeun, cukup Allah bae jadi ka Allah Maha Latif. Urangna aja zahir bae, batin lain. Selalu kos gitu sebab geus eueuh gairiyah selain Allah. Ngan ka Allah. Kumaha bae carana nyana? Kumaha bae carana? Ya musik, ya piano, ya dan lain, ya nyanyi. Nyanyi zahir masalah. Batin ka Allah. Jadi loba nu katipu tak ku ahli marifat mah. Loba nu katararipu. Mun keur carita tipu padahal teu maksud itu nyana nyumputkeun. Nah, ieu 100% kos gitu. Di dunia lain sakadar di Indonesia. Ku umbung-umbung na kanyahoan. Urang mah lain pan lamun di jelema mah
biasa baik asal di loba jelema bae haju bae gerak ngalain deui besi teu pajar wali. Ya tali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar si hade ka ahli Allah sebab nyana moal kumaha sebab teu ngaruh jeung makhluk kumaha ge ngaruh sebab naon geus tinggalkeun jeung benda-benda teu ngaruh geus tinggalkeun. Tah ketika can ninggalkeun moal dibere rasa, ketika geus ninggalkeun dibere rasa 100% dibere rasa ku Allah. Sanajan atuh kumaha Allah tama merena ngan seperti kos kitu asal geus ninggalkeun bae ka perbendaan permakhlukan eta geus otomatis Allah mere bae saeutik pisan teh dibere saeutik pisan sebab eta perjalananna seperti kitu moal ditata ditoriko eta teh satu perjalanan wari nyana geus ninggalkeun makhluk teu ngaruh makhluk nu kumaha-kumaha teu ngaruh mantek nyana teu beurateun ka makhluk ninggalkeun bae sare bae sabodohan sebab naon hatena geus lain ka makhluk tinggal makhluk bae nu puyeng. Nungguan lah, kebelah, teka panggil dan lain-lain sebagainya. Atuh nyanana mah keur lain di alam eta. Nyanana keur perasaan jeung Allah atuh hese kan. Kitu kene berbagai benda apa ngaruh ku karimun teu. Keur murah. Aju ngaruhan deui deuh. Ku mobil truk aja pengen nu beureum atuh komo tah mah. Surat-suratan aja. Nya HP jadul, nya mobil bodong. Remna blong. Masa aju ngaruh ku nu kos kitu atuh rugi amat. Rugi. Geus aya babarengan ieu, babarengan ahli marifat mah jeung awewe henteu ngaruh. Dan mata teu aneh, ngahadaman lah awewe dan lain-lain sebagainya. Henteu ngaruh sebab beda perasaan. Geus lain di dinya nyana geus lain di syariat atuh geus dicerita di marifat deh lah marifat atuh geus kos kitu bae terus ka Allah makhluk-makhluk nyana-nyana jadi bisa okos daun naon karon kena cai tales tah eta ge Haji Pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales Haji Pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung ngan teu lain marifat emang teu beunang emang teu beunang aduh ngagicel atuh kalu atuh kandas deui iya ulah kaget mulu urang ngadongengkeun Ki Sobari baheula di Garut atuh sanajan buya ge geus teu komo Ki Abdul Halim geus teu ngaruh atuh beda perasaan atuh deui kumaha tuh makhluk nyana-nyana deui kumaha tuh cenah boga anak atuh lain deui sia sok aju ti ka dinya heran aing mah macem-macem bae Taba kan rahasia pribadi tah mah kos kitu atuh dongkrak mah lain deui aing hese nyaritakeunana atuh mbahna makrifat teh Kangjeng Nabi 9 pamajikanana mbahna makrifat. Atuh ieu mah makrifat henteu, Pak. Dongkrak wae. Aduh. Ieu rugi 12. Nah, jadi nafsu birahi mah beda, nafsu birahi ka pamajikan. Sebab naon? Nyana kan geus aya di alam nu eta alam perintah. Tah, geus ka ditu dage diondang datang teu datang kumaha nyana bae. Sebab geus lain di dinya ketika datang aya perintah berarti. Beda tah. Tah, eta keur carita ma'rifat. Li anna sifatil basyariyah al-ghairiyah la tafna illa bitajalizat. Jeung moal leungit sifat bodoh ka Allah ieu maksudna, lain bodoh ngitung. Sia make bodoh ngitung deui. Jaing sipren hebat. Teu nyahoan ku ari mah sipren. Sipren mah baheula Bang zaman kami.
Sipren ngaranna. Di SD teh geus dihitung sipren. Bagi kali sipren. Nah, bodoh politik lain, bodoh ekonomi lain, bodoh ka Allah moal leungit kecuali ku nganyahokeun zat subhanahu. Jadi kuari ditata melalui mursyid. Gancang caritana ayalah perasaan. Oh, nyana sorangan ge kaget jeung indah. Aya perasaan kos kitu keun nikmat luar biasa. Embung lah nyana teh babarengan jeung jelema ngahiji embung. Sebab naon? Aya kanikmatan. Kiai nu mantak bareng ge di dinya aya kanikmatan zahir. Sebab dibere kan mulumayan. Sabaraha kar? Sabaraha dibere? Ha model sia moal. Bade teuing atuh aing protes. Protes lah aja nambang 10 100 lah. Atuh kumaha gaweuna kan jelema ge. Atuh al jaza bi qadril amal. Nah, aya perasaan eta teh indah. Saya nyaritakeunana sebab batur nu ngaji Quran kadenge ku urang lain ku ieu. Kok karasana ku awak. Eta mah kan hese dicaritakeunana. Eta mah hese dicaritakeunana. Nikmat ngeunaheun. Sebab roh nu ngadenge roh pan sakujur awak. Nu ngadenge lain ceuli. Urang mah syariat ceuli. Bakhorona bagus, suarana bagus. Syariat. Ieu mah lain. Sakujur ngeunaheun, ngadenge nu zikir, ngadenge nu assalamualaikum, embung nurutan nya nama. Embung nurutan, sebab naon? Ai nurutan mah ngaranna kabawa ku alunan eta syariat. Nyana ngarasakeun ngeunaheun, jadi mun aya anu maca Quran, ieu ngeunaheun teh ngeunaheun lain ku ceuli. Mun aya anu maca salam, assalamualaikum, zainal anbiya, ngeunaheun geus embung nurutan nya nana kieu. Tilok membaca Quran bangsa nu datang ka dieu jarang. Teu kuat lamun maca sorangan teu kuat. Salat teh ngeunaheun jasa, poho dagang ka poho. Kos gitulah jelema anu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran naon? Nyanana geus eueuh sifatil basyariah saat eta. Ketika datang deui sifatil basyariah eta ketika datang dari sifat basaria di nyana dahar menikmati dahar masalah masalah tapi menikmati gangguan 100% 100% teh selain 90,9 deh 100% aya sifatil basaria nempel deh nyana kan tanyeng cerikan eta saat batur jeung cerika dosa nyana mah lain jeung cerikan eta kamana ngeunaheun teh nu kamari ka mana mantap mulailah nyepi bung lah geus di jero kamar ngonci maneh sebab besi aya nu sok mamawatas teh naon karangan orang Batak tah seperti eta lah moal teu bisa leungit sifat bodoh ka Allah kecuali ku marifat. Sifat basyariahna geus eueuh geus tajalli Allah marifat ngaranna kuari sifat kabodohan ka Allah teh moal bisa gitu kecuali ku marifat berarti kan kuari geus Allah bae hiji bae Allah tah ieu dicaritakeun teh kieu ayu'allimuhullahu taala bila wasitah kakaraknya dibere nyaho ku Allah lain melalui guru deui tanpa wasitah miladun langsung ti Allah ilman ladunian. Guruna teh mah kos kitu mah. Guru mah ngan sakadar nungtun. Kieu cenah. Carekan ku guru teh. Di omean deui, lain kitu, kieu lain kitu, tambahan kieu dan lain sebagainya. Eta teh kan kanyawan tak ku guru sebab perjalanan nyana tadina. Nah kuari geus lepas. Henteu hayuk jeung guru bae henteu kudu ai geus datang ka dieu mah kan maksudna ge supaya usul. Ketika geus usul geus lempang sorangan, geus malah ngaleuwihan guru bisa. Keur carita. Kuari dibere ilmu laduni
atuh geus langsung ti Allah. Langsung di Allah asal membuka kitab mana baik Allah seakan-akan tak aju namun atuh boro-boro kitab tebak atuh aya naon gitu ngaranna aya bahasaan ku ari mah teh tangkal kayu ge diberenya otak ku Allah teh ieu teh tangkal kayu anu aya rahasia di jerona teh ieu teh aya kitu pengobatan anu tah lamun aya jelema anu tah ieu teh obatna tapi teu bisa diakurkeun Allah merena harita teu bisa diakurkeun aya jelema tek we penyakit naon make daun anung eta kan ti Allah. Nah, di Allah tama kos kitu tama Allah mere. Aya deui penyakit kos kitu bebeja ka haji pede. Ya, jak kiai ge make daun anung. Nah, kurkeun berarti kan? Heeh, diinum pae. Eta mah kan ti Allah hese teu bisa diakurkeun teh mah. Nah, ieu banjur gai paeh mah. Nyanana ketika aya deui nu datang banyak kita sarua jeung eta teu mungkin dibere eta deui sebab nyana ti Allah aya henteu aya mah ti Allah teu henteu bae ketika Allah mere dibimbing langsung ku Allah bila wasitoh masyaallah aya anu cager ku jukut aya anu cager ku daun surawung anu cager Allahna saat eta mere seperti kos gitulah wali ngaranna ha mantap. Lamun keur dibukakeun hijab, tak. Oh, mane coba ka anu ge, ke kapangi jeung jelema di dieu teh penta ka dieu teh. Tah eta teh hese. Geus hese teh mah saat eta Allah ngabimbing milladunhu ilman ladunyan. Maka payaripu nyana nyahueun ka Allah bitaripi ku Allah ieu nu bere nyahouna. Wa yabudu bitalimihi nyana ibadah ka Allah ku cara nyana atuh ku pauruk Allah kos Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam saat eta Kangjeng Nabi Musa nabi rasul kulantarannya nama diberena ilmu syariat jajang umat ai Kangjeng Nabi Khadir mah atuh kapan nya geus dibere ilmu hakikat atuh pan manggihanana ge kudu make cara heula lempang heula sirina mun lauk bekal ngakolosot pada eta mah bekal geus digoreng masa sih kudu haju lompat ka laut kan kudu kos kitu perjalanan ngaranna nang Allah ta eta teh ku Allah mun deuk manggihan seperti kitu bangga mantap hayang kapanggih jeung guru jeung mursyid eta hese sebab Kangjeng Nabi Musa ge hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir hese sakalina kapanggih Kangjeng Nabi Khadir di laut kok teu kelem sih teu kelem Kangjeng Nabi Khadirna di sajadah di luhur laut kieu bae diuk. Ya coba Haji Pendi. Ayo kita di luhur sajadah di tuh di laut itu bae tuh non karena di kulon teh. Nah, geus urang kudu siap-siap ngukur 2,5 meter. Maksudna duaan. Duaan dan panjangna bonceng anjing motor ka ditu. Paeh kabeh. Hese sebab kesanajan pahareup saja deket babarengan ari nyanan teu dibukakeun ieu mah kan aya suuzon bae ka guru mursyid selama aya suuzon moal bisa jadi guru sebab guru mursyid teh neuleuh nyana kan neuleuh dibere deuleuh ku Gusti Allah moal dibere sebab aya keneh suuzon ngahadamna dan lain sebagainya kaharere hese ikeur carita metode terus beda Kangjeng Nabi Khadir teh jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Nah, ganjang caritana belah. Yo, naik perahu, naik kapal. Kunaon tuh dikampakan. Secara syariat kan kadeuleu ngampakan rusak. Mantak awas nya. Lamun babarengan jeung kula cek Kangjeng Nabi Khadir. Ulah nanya naon bae. Ulah nanya, ya. Tapi teu kuat kan sebabnya nama dedeleuan syariat. Dikampak atuh bahaya ieu malah mun teu diomongkeun bahaya. Nah, cek Kangjeng Nabi Khadir pan tadi ge ulah nanya. Hiji kabelah dituna jeung yatim 2, 3 eta pager dan lain-lain sebagainya. Terus benta disuguhan, benta dibunuh. Eta kan kabeh ge ari Kangjeng Nabi Khadir.
alamna alam hakikat geus jana nyahoeun kudu kieu ti Allah langsung. Ari kajian Nabi Musa alam syariat kan selamana moal akur nu ieu deuleuan hakikat nu ieu deuleuan syariat nu ieu dedengian hakikat nu ieu dedengian syariat nu ieu mah amban hakikat nu ieu nah moal akur pasti bae reaksi seperti kos kitu. Maka lamun geus datang ka hakikat yusyahidul arwahal kudsiyah dibere nempo roh nu bersih teh katempo puluhan jelema ratusan jelema ribuan jelema nyanana geus aya di hakikat katempo roh padahal yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya roh urusan pangeran kulantara nyanana geus deukeut jasa jeung pangeran atuh bisa nempo. La yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya bagian-bagian syariat torekat moal bisa nempo roh kajeun ku sanajan geus ma'rifat ge moal bisa. Yas'alunaka 'anir qulir ruh min amri rabbi deukeutan heula nu bogana ketika geus wauh jasa jeung Allah ngahakikat ngaranna berbeda jeung batur mah tetempuan nu ieu syariat toriko makrifat ge can diber ketika geus hakikat kan lain tetempuan nu ieu roh nu main makanya na bisa nempo yusyahidul arwahal kudsiyah ai arwahal kudsiyah mah pan teu maot nya zarah ka Maulana Hasanuddin ruh kudsi yeuna urangna ye jelmana geus ruh kudsi atuh bisa ngobrol Haji Pendi misalnya zarah ka Maulana Hasanuddin atuh ngobrol jeung si Hasanuddin jangan bawa sa mobil ieu jeung nya Haji Hasan ge malah mah dahar bareng aju minta dibayaran leuy tah teu kaharti marga harti sebab ieu mah geus aya dina hakikat roh atuh kapangi jeung ngobrol teh lain kos ieu lain make ieu jar roh lain gimana Pak Hasan habis dari mana emang kok tadi enggak ada sih oh habis dari sono iya lain kitu atuh tah ngaranna Haji Hasan ieu mah teh kudu cukup tek bila sautin wala harfin wala nutkin ngobrol tapi kaharti kok bisa kos gitu panu ngabimbingna nu maha kawasa dibere pawis ngahakikat ngarananya wa ma utitum minal ilmi illa qalila ajana termasuk nu qalil 1.000.001 geus lain 1000 hiji deui geus lain 1001 eta mah 1001 malam Malaysia eta mah anyar penarukan tah mah aduh nah iya nunggus kos gitu geus hese ditebak ngan reaksi nama bengong jelema ge bisa gitu ya kok bisa gitu reaksi dan beda reaksi berbeda gitu kok gitu kok nya lagi bertanya-tanya kok aneh setiap langkah-langkahna ge beda iya sebenarnya mah mun dianalisa ahli hakikat mah beda ngan lamun teu analisa akur biasa ngan lamun telek-telek pasti berbeda pasti sebab nyana minimal nyana di alam ma'rifat beda perasaan ma'rifat dan perasaan syariat cuman nyana kan geus embung ka nyahoan teh kabehan ge geus embung ka nyahoan geus nyumput teh teteh nyumput di nu cang teh kos kitu ngaranna nyumput di nu cang teh kos kitu ngaranna nyumputkeun ma'rifat supaya ulah ka nyahoan cuma pan ngomong sing ade aing mapan ma'rifat budak ngomong nya nama masyaallah beda kan aing mapan geus ma'rifat ai sieu syariat kan budak tamang geus teu disumput-sumput deui tah mah ma'rifat tah mah bener tah mah kudu diteundeunnan aina ku titik jadi magrifat jadi gayung iyalah wa hudaka yusyahidul arwahal kudsiyah pengalaman Tuan Syekh Abdul Qadir dikitabkeun di dieu
atuh nu lain ge seperti kitu bae kajen kuku tanyakeun ka ahli hakikatna seperti kos kitu jelema bergeser maripat bae geus lain deui kajen kuku selalu nyana teh mun ditaliti ku urang berbeda naon bae pasti ngan naliti da kan hese nu geus itu kudu ngahadap nu mentak lamun neuk guguru kudu ngahadap heula engkena teu nyaho kana itu ngahadap mah teu nyaho perbedaan anak guru tigaho dan lain-lain sebagainya dasar wabai tapi ku ngahadam seminggu 2 minggu sebulan aya engke berbeda boh ucap nu kalepasan tingkah anu berbeda pagawean rada lain kekarak kelainan etalah nusuk disebutna alam marifat nyana geus aya di dinya minimal eta keka ditulakeun ngahakekat leuwih dahsyat deui embung kanyahoan eta teh tadi style musik padahal nyanana keur jeung Allah batur kajeun emang cilih syariat ieu batur mah pajar akur bae kan ngamusik atuh tanya engkena tanya kos kidahlan teh cek abah teh dongeng abah nanggap naon garangaran di urang dinya nanggap golek kagak golek nyana panghareupan kieu bae ya panghareupan kan cek masyarakat waduh kidalan je nonton golek masalah ngan tanya engke geusna tanya kiai lalakonna tadi lalakon naonnya kuku tadi teh lalakon golek wa teh dalangna emang aya golek pan aya di pan mah mun ditanya teh tadi aya golek waduh aya kelalakon bae eta mah si Semar si Udel, si Cepot, itu aku capetang. Berarti mah di bawah syariat ieu mah. Di bawah syariat ieu mah, juri ieu mah. Orang nonton orkes wali masalah. Jangan mah keur nyumput. Geus bae kan tuh nu joget, nu naon nu gigel, nyanana dihareup we kos kieu tanya. Ai tadi sahasih nu joget di luhur biduan asa moal nyaweun. Sebab keur jeung Allah. Aya haji pedi bapan awalnya ge emang di WA iya awalnya ge iya biduana anu atuh emang kahobinyana atuh biasa bahkan jangan mah milu joget iya ente mah ini sia ieu mah wa hunaka yusairul arwahal guzyah nah ialah perbedaan masih panjang ya yusyahidul arwahal qudsiyah bahkan kadituna wayaripun nabiyahu tanteu model tah no model tah nah ieu kan global tah hese tah urang dongeng hikam dongeng ihya moal bisa moal kaharti paling kaharti lapad bagi jelema nu nyurahkeun lapad kan teu nembus kana kolbu jai bisa surah kos kitu mah jai gampang tuh kos kitu sampai mubtada jeung khobar geus jadi kalam. Syarat yang jawab geus jadi kalam. Fiil jeung fa'il geus jadi kalam. Ya, atau asal jadi kalam berarti kan geus ngarangki. Lain etana. Perjalanan carita ma'rifatna ieu nu hese sehingga nembus ka harti. Minimal ka harti. Minimal keur ngaji teh ka harti. Kaluar we ti majlis. Lah ora ono maning. Lah iya deh.